ku jalan anu hade insya Allah. Jadi aya garis pemisah geus rumah tangga jeung nu ngora tah gitu. Dan ngora mah beda deui atuh ulina oge ngalanturna oge kawas urang we keur ngora geus rumah tangga mah wayahna. Nu satrasna jang ajat disajabi hidup istiqomah wayahna cara ngeusian istiqomah paduman ye hiji dahar sing bareng jeung saha teh jeung pamajikan bareng dahar teh ulah paing-aing resep ai dahar bareng teh padi contohan santas akan aya buah pelingkung silih huapan salakina ngahuapan pamajikanna pamajikan ngahuapan salakina nu dicapek mah ulah antena huntu dalila dicapek heula mah asal aya we na foto ge tempoeun gitu jepret aduh urang euy keur silih huapan gitu cai ukur andal unggul ka kita kana bibir disedot mah ulah dalila gitu kok dipoto we wungkul tah ngeusian nu tadi nyaeta hidup kudu bisa ngayomi nu jadi istri di antarana hidup ulah lepas ulah pegat hidup mah ngabarengan nu jadi istri dahar kudu bareng insya Allah. Osok ece dahar bareng jeung salaki kali-kali mah huapan salaki teh asongan geus senok tisu gitu ka salaki teh kita salaki teh atuh ka mamah gitu dideuleukeun ku incu cek incu teh waas nenek mani mesra nenek tempokeun eta teh melikanya teh gampang muasyarah bil ma'ruf resep dahar lain iya masalah kena atasnya berarti penyabaan madang tadi perjalanan yang warung warteg warung tegek tuluy dahar sakebokna teu inget ka pamajikan baru pamajikan teh keur sanukul bae kadaguan ieu si A teh daekeun sumping abdi ka geus tinggu kelambut bae dahar teh eueuh deungeuna karo asinan we wungkul ai datang teh salakina assalamualaikum salam aduh diharto santi tadi hoyong dahar sareng ceuk pamajikan geus aing tadi jeung daging hayam katambahan ku daging sapi ngeunah kope mah nu aya teh asinan cik eta negual kira-kira gitu hanas di dagoan pas datang teu daekeun dahar panruji teh mun kieu mah nelpon ni bisi kesel ngadaguan akang da akang lami keneh ye aya keneh pidameun sok bae dahar ti heula aya deui lagi aya cenah hulu asinan geus eta hulu asin teh lah aya sok akang mah dahar di dieu sugan aya kan jeung naon akang di dinya lah paling salah jeung asinna disarokeun di imah nu dibejakeun asinan eta nya lu sejen mah tong dibejakeun riweuh yes. Jadi teu ngadagoan betah dahar bareng eta muasyarah bil ma'ruf na teh itu kedua kali-kali majang aja tidak teh bareng mandi oge silih ruruan tingali tolong pamajikan bisa aya hapuran pariksa ku hidup jang aja hanas disangka sugan teh tanda baru teh hapur besi paingan cenah pamajikan teh taratur bedog baru kaya hapur besi ya jadi pantes asa hapur besi wah gitu ulah yang ajar teh ulah ting reueuh gawat neangan laja ubaran ku eta ku laja daya katerangan sanajan doib man hapuro badanuhu pagusiko bil laja hatta puriha di mana pamajikan hapuran badana gosok ku laja nepi ka peuring salah wewe Allah maka teh gitu pariksa sa pamajikan bisa aya panyawatan jerona kayak gitu. Oh sok kerja di paisa awak usaha kita lah. Ah nyaho make we nu eta. Keur tinggal anak nama ieu teh di bandar. Eta kitu. Ulah kan sok piara. Boting boga bisul teh nyaho urang. Pon kitu deui pamajikannya piara nu jadi salaki sabab salaki masuk mumul mandina teh terahayang di sabun. Teu beda jiga kadal ti kunclung. Asal basah we teu disabun sok kali-kali mah gosok we ceu. Gebes make sampo. Tilu poe teu mandi pas dilog teh bau hayam. Akang teu mandi ieu lapisan ieu. Mandi ulah pergi. Padawe ieu daki subhanallah. Di kilo teh akang aya 70 kilo jeung daki baru teh.
Gustas di mandian ku pamajikan turun 2 kilo. Menurut 2 kilo terdaki. Piara ku aja salaki mamumul lalaki oh ya tadi kenyurutan kuku tara lalaki mah nyalangka itu teh sok piara ku aja kang ningali geura kuku poe kemis gitu nanti atau poe jumaah nurutan kuku salaki teh aya kudeko lah tuh kudeko kubodong gimana akan jika astagfirullahaladzim nin jika tutup keong sih yo dah ayo pantara kabulu miarana inget tukang kasawa tuyuhan batu cangtek tekan sok salagi tanya hunjar bari ngedeng gitu dah gitu kan sok atuh tak keuretan kuku suku aing gitu ka pamajikan teh gitu eta catut geus erep 3 teu teurak bakat ku kandel meureun nya kapaksa atuh eta neangan peso cutter ori pas pan peso cutter masuk ke ka cidanya ho didedetkeun nyeleweng keuna kana kocapulna bedul sia manyiksa aing Allah Akbar piara keuretan kukuna gede ganjaran eta mun kitu gede wah eta pamajikan meunang rahmat Allah ngeuretan kuku salaki ngan sing tartib tong jeung kacapurina lah kukuna we wungkul tuluy mepeskeun gelas hiji mah kerik nu hideungna eta gitu kerikan gitu ku gelas eta gelas pepes ari aya mah sok pan katempo bodas wiang-wiang ning kuku salaki teh alus aya dipiara mah aya wiang-wiang sok piara eta teh ngeusian muasyarah bil ma'ruf hayang istiqomah dina rumah tangga pageuhan dahar sing bareng mandi bareng najan teu ngapoe kali-kali mah atuh saminggu sekali mah bareng mandi teh silih ruruan pan aya rontokeun deuheun aing balik bareng maleung sugan sote kitu tak eta di antawisna muhun naon deui nah jamaah sadaya komo hayang kabeuli na muasyarah bil ma'ruf ku cara ngajalankeun dina bag-bagan rumah tangga wayahna hayang nepi ka istiqomah salaki teu incah ti pamajikan pamajikan teu incah ti salaki istiqomah na rumah tangga aya nu paling penting sing remen bareng sare bareng naon cenah nah bareng sare salaki bareng sare jeung pamajikan ulah pa aing pamajikanna di dapur deket hawu salakina di tengah imah na kursi aya gitu aya wae ulah bebeje da kadang-kadang punten ya punten awewe teh hayang digero-gero eta teh ngan era ngomong da digero-gero mah atuh mun di dieu sarena ke atuh heula bari kuliah teh itu bari nyampeurkeun gitu hayang digero-gero pamajikan ge bareng sare gitu aya nu usul ka kuring eta cicing geura kieu usulna teh ceuk awewe teh ye urang Banjar mun bejakeun nya mana mah teh gitu Kang gitu di channel ceu Senin teh ka dieu enjing nah cerita sugana ada di syariatan datang satu abi teh gaduh caroge cenah atuh syukur alhamdulillah ibu salaki ngan cendeng paling ge ari kitu teh sabulan sakali kitu naon atuh lah cenah Kang mah nya teu ngarti atuh kitu ari kitu teh kitu we kitu cenah paling abi mah kitu teh sabulan sakali eta ceuk awewe eta oh berarti kitu na teh mah yang remen heuh kitu eta lebih ka usul hayang sugana cenah Kang tiasa dilandongan icen teh eta sugana ieu ka tempon osok eta pakuniang si eta na atuh ieu cenah sok isin aya sok isin ami sok isin cenah ek dicepeng isin cenah isin kitu atuh sugana cenah landongan bahkan geus tak kitu ceuk wayahna tak kitu akan kudu bisa ngabarengan sareng awewe jadi kieu istiqomahna rumah tangga teh cara mageuhanana utamakeun barengan dina waktu sare ulah pa aing kitu jadi bareng saya resep lalakina nonggong ka langit pamajikanna nonggong kana ranjang patongong-tongong gitu tak kitu Jawa sadaya sok lah eta mah teu kudu dipapatahan emang gitu saudara kasih ajat muncan eta kitu cak ajat tuh sok oh ya ulah kalahes di pos ronda apa jeung ari bagian tugas ngaronda mah sampeurkeun pamajikan sing remen baturan sare kitu tah cenah ge geus sare kumaha urang gitu geus bareng sare mah gitu geus eta mah pos di papatahan gitu mah otodidak ngarti sorangan gitu
Teu si tatanya gitu mah. Teu si tatanya gitu otodidak ngarti sorangan. Kareh gue tanyakeun ge sami. Gitu. Ngan sok aya nu isinan eta teh. Isin. Aya laki isin. Gitu. Saneng da isin. Isin kumaha tuh akang sih isin kumaha carana ieu. Geus sok mimitan kamu kumaha maneh lah. Isin jangan jatuh geus halal ieu. Isuk mah geus tas qabil tu nikah bil mahril madkur ya halan. Tarima abdi nikah kal mas kawin saanu kontan geus beres halal ceuk agama halal ceuk nagara oge halal hegra muasyarah bil ma'ruf barengan ku cara hade sabab salaki keur awewe adalah selimut pakaian awewe keur salaki adalah selimut pakaian lalaki pakaian awewe awewe pakaian jadi lalaki ai pakaian teh paragi nutupan ora tamata hayang istiqomah mah lalaki sing bisa nutupan kawirang awewe awewe bisa nutupan kawirang ulah diobrolkeun hareupeun batur da kawirang urang eta teh hunna libasul lakum wa antum libasul lahum tah aya ngartiin tuh hunna ari awewe eta libasun pakaian lakum pikeun aranjeun lalaki wa antum aranjeun lalaki ge libasun pakaian hunna pikeun awewe lahunna pikeun awewe jadi eta ayat dina Al-Qur'an ngajelaskeun bahwa geus rumah tangga mah lalaki pakaian awewe awewe oge pakaian jadi pakaian teh boga alat anu utami paragi nutupan kawirang ari ora teh maka geus rumah tangga wayahna awewe ulah rek ngabejakeun kawirang nu jadi lalaki ge tong hayang ngabejakeun kawirang nu jadi kakurangan di kedua belah pihak kudu saling tutup di luar silih tutupan di jero imah silih bejaan gitu muncul kolak baheula mah di luar mah silih alingan di jero imah silih elingan tah kitu kuyan deui di luareun imah mah salaki jeung pamajikan teh kudu silih alingan lamun di jero imah silih elingan itu carana teh di luareun imah mah wayahna awewe sing bisa nutupan kawirang lalaki datang salakina ti panyabaan ditanya ku tetanggana neng sumpingnya si A sumping mawa naon teu mau naon unggal bal ge kitu lengoh petot kemana mang ieu erek dibere ku tetangga nu nanyakeun moal kumaha tuh ceuk pamajikan anu bijaksana alhamdulillah sumping ate uhun-ungi mawa naon sagala ge kacana eueuh nu dikantungkeun ti hulu nepi ka suku ge ka bawah katutupan tak kawirang pon kitu deui lalaki kudu bisa nutupan nu jadi kawirang awewe ulah dibejakeun hareupeun batur ceuk salakina teh pamajikan ieu Gusti hese nae dititah teh eta amun dikitukeun pamajikan hayang hareupeun nganaheun moal mun kieu mah di deukeut batur teh alhamdulillah mun kuring mata dititah teh tara hese kuring mah ngumpok teh tuluy tolong jiringking indit tuluy nyampeurkeun pokona mah geus alhamdulillah hayang di imah teh heudae mah kitu teh hareupeun batur nutupan kawirang sia cik salaki ieu aya dititah ku salaki ulah sok hese tuda bapak mah teh geger ditahna abdi keur riweuh keur gegeroh keur nyusuh keur ngopel keur sasapu jaba akeulun atuh payahna we di sumponan mah itu akang sing idong nyaho pamajikan keur riweuh ditambahan ka riweuh atuh pan abdi teh malikan teu kadeuleuh pokon keur riweuh Allahu Akbar tak gitu kan aya ieu mah di sumponan nganyungkun nyi cenapang ieu keun kopi lah biasa kopi eta kopi hideung kopi karuhun da eta ngajing di dapur teko ieu teh mas dicing-cing gelasna dijengkeun jeung kopi kocekeun baheula mah panusung kopi itu tuh teh jeung jeung gulana nyian kusorangan nyian gaya ogo
Tahnyun termosna tahnyun gelasna gula kopina tahnyun enak mah ali gitu kan cek salaki betul aing cidam di kana hate geus aing isuk awas teh sekak siter isuk ka kana ulah ceuk pepeje sing sopan ka salaki untung boga salaki oge dah udah untung poting teh kanu imam al payu teh tari makan alhamdulillah untung boga salaki kanu ieu itu alhamdulillah kieu saena makan punten abdi julepot tah ieu mangga tah ieu caina tadina termos ieu tah ieu gelasna ieu kumaha sok nya ngalah bilih teu cekapna teh bilih menu ngakirang sae kumaha sok nya ada mau punya gitu ngeunah ka salaki itu daripada kalau tadi sarua diasongkeun ngan sungku gitu lain kira barahakan atuh tuh kapan gitu bisa sak di dapur geus aya itu barahakan cek salaki najis nah itu ayo ini kan parlaneangan di jalan urang ulah tah gitu tapi lamun kieu kan sangu tos asak sangu rencana aya saya aya mangga bilih bade tuang ti payun da abdi mah gaduh paniatan enjing teh seuneu bade puasa wios abdi puasa cek salakina husuk peupeun aing mah henteu sia we puasa sok angge menang sorangan gitu jomdol ngeunah basa teh ngeunah insya jadi sanajan lalaki sanajan awewe ulah kena urang gede pangala ulah saha kadua gaplok ulah seungkeut jadi bodi anu sae marah mai rarai anu matak pikir sepeun itulah hayang mengikat rumah tangga anu samawa sakinah mawadah sareng warahmah insya sare bareng dahar bareng mandi bareng rek indit tahun bisa mah ulah paing aing bareng nu kira pantes bareng mah contoh reka mana sana bapana pan geus dur magrib gua can ka masjid bareng cek jang aja teh yuk sareng cuang ka masjid berjamaah salat magrib jeung aa nam atuh ngaleut jiga siraru lalaki nanyuhun kopea pamajikan nyuhun tiung jeung kena salakina bari kepat nyakal udud jarum coklat ngengkek digiringkeun ku jadi pamajikan ditanya ku tetangga nu kaliwatan reka mana panganten baru mani layeut jiga siraru cek si ajat ngajawab panganten baru bade ka masjid berjamaah sareng si Neng apa ieu pangkeren si Neng kita pasti Neng nawis abi mah datara pati beuki teh nama dengekeun nya aja teh ngan kacanakeun ku si Neng isin digenggering we ka masjid alhamdulillah kita udah aja mimitian aya ngamimitian geus isukan mah era meuning ti saprak rumah tangga gitu orang mimiti ditulukeun jangan sholawat heula Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah mana salatullah ala taha rasulillah salamullah hirup dina rumah tangga aya hak jeung kawajiban anu kudu dilakonan babarengan kuduaan salatullah Sallallahu ala nabi ala yasin habibillah tuntut raut sauyunan hidup saling pengertian najan hidup sederhana kepeduli kajun teuing salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah
وصلى بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله رسول الله ala yasin utamakeun kewajiban salat lima giliran ulah dilaworakeun komo lamun ditinggalkeun salatullah Allah ala qaha salatullah salamullah anjeun ulah mandang harta anjeun ulah mandang dunia ukur sementara akhirat alam ulana salatullah Allah ala qaha salatullah salamullah habibillah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hani wa min humma bi alil badri ya Allah salatullah ala qaha salatullah salamullah ala yasin habibillah nusatrasna eusi wa ashiruhunna bil ma'ruf tisadabi bisa ngayomi tisadabi ngeusian ku istiqomah nusa terasa kanggo ngawangun rumah tangga supaya tiasa wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan ajak gaduh tugas nyaeta ngalakonan ngajak babarengan jeung jadi istri midamel parentah Allah salat anu lima ta eta mah jang adab wayahna lamun hidup hirup hayang bagja hayang barokah hayang dipasihan ku Allah rumah tanggana nu sakinah mawaddah warahmah nitip kewajiban ti Allah nu lima waktu ulah ditinggal ulah dilalawara sabab kunci kebahagiaan manusia pikeun mudah bahagia di akhirat lain ukur bahagia tapi salamet nyaeta migawe salat anu lima cik bade naros mending bagja mending salamet mending bagja mending salamet ya lamun hayang salamet dina kitab Marokiul Ubudiyah dijelaskeun lamun hayang salamet keun pemikiran bagja heula hayang salamet we heula ulah cilaka maka hirup dina rumah tangga pagehan ku salat anu lima salamet insyaallah salamet di mana di dunia ilal akhirah di dunia parat dugi ka akhirat kunci kasalamatan salat anu lima nah lamun hayang bagja awas ye mun hayang bagja tambahan ku pasunatan jadi salat lima waktu nganterkeun salamet pasunatan nu dipidamel nganterkeun bagja insya contoh kieu contoh daerah heula ieu rek dahar aya sangu wungkul eueudeungeunna iwalti nu aya deungeun teh uyah jeung sambal tasniah teh sambal dua rupa cengek jeung uyah nah tapi sanguna aya nu pokokna aya nyaeta sangu keun bae salamet tina lapar da modal dahar mah eueuh deui iwal ti lapar kakara nikmat leres kitu
geus nikmat mah sanajan eueuh deungeuna geus lapar mah sanajan eueuh deungeuna teu weleh jeung uyah ge ngamaksakeun. Nah hiji eta salamet ngan lamun hayang nepi ka bagja ngeunah dahar teh duh alhamdulillah sok tambahan deungeuna. Lamun bapak jeung ibu sadaya calon panganten boga pola pikir hirup hayang salamet encan mikiran bagja tapi nu dipikirna salamet we heulaanan tina siksa Allah, maka konsepna rumah tangga nyaeta kudu istiqomah migawe kewajiban ti Allah salat anu 5 insya Allah. Lamun jangan ajak hoyong dugi ka salamet naik derajat di akhirat tambahan ku pasunatan qobliyah duhur ba'diyah duhur qobliyah asar ba'diyah asar mah qobliyah maghrib ba'diyah maghrib qobliyah isya ba'diyah isya qobliyah subuh ba'diyah subuh tas asar urang jeung tas subuh urang mah aya salat deui. Mun tas asar memeh datang waktu maghrib tong salat deui. Mun tas subuh urang memeh bijil panon poe ukuran 1 mbak kilometer 70. Mun bisi ripuh geus datang waktu duha we 2 jam 10 menit tina datang waktu subuh can bijil panon poe can moncorong pan ulah ka salat deui gitu tah. Hayang salamet maka wayahna istiqomah dina salat. Lamun nepi ka bagja lain ukur salamet menang kauntungan tambahan ku pasunatan insya Allah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji adfan tayyaji Rantal alamin ya uhailal judi wal karami. Wahai sahabat anjeun sing giat migawe salat ulah kaliwat salat parentah ti Gusti Allah sangkan hirup menang ridona Allah ya Rasulullah. Aduh Rabbi asyani wad daraji adfan tayyaji ya uhailal judi sungguh terpaksa tahu eta sugan malora kain nyolong lagu masugan. Wahai ibu bapak anjeun sing uninga tihang agama salat 5 waktuna nu ngadegkeun salat ngadegkeun agama nu ninggalkeun salat rubuh agamana. Perhatikeun salat sangkan meunang rahmat ya Rasulullah. Adfan tayyaji ya uhailal judi wal karami. Geus dua lagu jeung tadi eta teh peda sok aya nu nanyakeun Kang Cen sok sabaraha ieu pangajian teh lah sami masuk tara
bujak beja ieu kumaha ikhlasna bae nganu geus mah salagu teh 400.000. Nu enggeus nyawa di dieu mah teuing da jeung kolot atuh. Geus teh ada entah bisna ngajawab teh kudu kitu. Lah ketang kudu masuk tara hayang diamplokan teu. Teu hoyong dikardusan teu kuring. Tara mikiran eusina kuring mah tara. Kacape-cape di pikiran dan teu di pikirannya sok toleh hol ieu. Nu enggeus eta mah enggeus nyawa.